aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna uang bagus tah lu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarunggu nah ya Pak di payun aya nu eta gorowo kade sing hati-hati ya baur kan di leuweung makanya kayaan di leuweung geus ya pohon nya kade sing hati-hati waspada permana tinggal nya jeung urang somprak kade jang me HP biwir nah nu abdi geus kana teuing itu eta mah teu ulah kaget manusia Raja Bagong kedok teman sia teh eta sihung butuh keur pipa we aing mah sapaharana uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep-kasep anjeun resep nyukut margasaka iya tadi apa yang mau diharap tah percis penguin aduh kasaha teh teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tadu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako jangan naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kan kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek nya sok jawabnya diajar itu nya bapak sanaon eta teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain eta da eukeur lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam ke ikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana anu dilawan sia teh
eta anu hideung ngomong halus disangka nu kana itunya bisa ngaromong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh teh ku kitu teh keun antep bungahna itu mah bunga urang nyeri nah paingan cek keterangan nu ngagebruskeun kana neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngaran kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring mah sa RW ai kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belum oh Sadewa urang mana teh Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain tak ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda adi mah naon cenah artina aku siap ya manehna agama naon nya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun itu ngaranna anu semur aya eta anu diiket kuring jadi beres nyer sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton sama tinju atuh wong ngendi sampean kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang sami titu ulan titu di mana Cicalengka alah Cicalengka atuh Pak Bupati namanya Cicalengka dek ka mana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cekap dieu perampok garong begal perompak mah di laut nya tak kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo nya mah teu nyambung nya mah jigana lamun maneh masrahkeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan bae yahan Pak geus kejemnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy aya hargaan anu matak di lebah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna singkatan dek dipasrahkeun ka Bapak Sadewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoos akhirat mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun amun sia can apa
salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna ieu model kitu teh ku asa pang benerna ge geus salah jelema mah laras dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku ulah itu mah tos ditekadan sih. Oh, niatan. Ih, suga deh ku cara kieu teh atuh leuleuy. Pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing. Apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa. Poe ieu bakal hasil. Hah? Bawa syarat tupikat tanah teu. Aya ge akte kelahiran. Nya. Nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun. Oh, lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula. Laras eta mah. Eta mah lain deui urusanana, eta mah ngarupakeun ancaman. Keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri. Eta laras. Sok dipikeun naon rupa hal dipentak ku sampean. Semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Deh eta we satria teh. Eta ciri-cirinya ka diri. Aya aing sok galab euy. Apa kon wani merangaku sadewa? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulati tegak ka dianya. Suram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tatu. Aji mulati tegak raya. Ajakakeun bacot. Dinu legas ya. Hei. Anu mana? Hei, kepir. Si harapan ku sia kanya jangan. Dek dipasrahkeun eta iket. Dia. Dia najis. Sieun dibacok aing mah. Sawiya sajogan ku abdi. Mundur Pak Nur. Lain hiji maneh sing waspada. Tinggali di hareupeun rungkul ringui. Ya. Sirulik aing mana? Pan digadekeun. Sae. Pan digadekeun. Sawias tu abdi gan hali mundur dawala. Piraanan jelema. Hali cenah. Nya anu tara salat mah kitu. Ai jurus halus. Ayo kepunguh kubuan emang saya Gusti. Dewa yang sikil prong. Tur. Nurek dipegang ngalawan. Biasa nama sok pasrahnya. Biasa nama sok ranggah. Laras jol kenap. Tapi ayeuna ngalawan ieu jelema-jelema samanea ya bisa-bisa 47 maneh. Mati ieu.
Aku mujang. Halus jujurnya euy. Lain jujur cucungik ya Mas. Jujur. Naonana si Sadewa sia? Kuring, guruna. Gurunya. Aduh. Ya, muridna gini ai guruna kulo. Pan kitu. Murid mah geus jadi presiden, pan guru mah anger di sekolahna. Iya. Dek mana sih dek? Baru kena mau diudag. Alah sia. Baru kena murid cepat dulu. Iya. Jok ya. Ayah. Diberi kaji kepada-pada oke. Alah. Sia. Balik deui. Ayo suka jadi udak. Alah. Balik deui aneh euy. Lain mana kakara aing boga musuh soleh. Biasana mah terus kabur. Ieu mah bager. Bager balik deui euy. Gara tingali gara tingali. Gara anjing atuh. Gara tingali gara. Itu kali heula. Aduh maka jengelek ya. Ternyata cici. Dirinya balik deui teh gara tingali gara. Geranya. Gara. Nya tuluy jeung nya. Goblok itu anjing. Mau ditangkap aja mah. Ada baru kata kemana? Modal. Itu si gelo. Tewak kayaknya. Aduh, dipalih dia Asep ini. Didinya Asep setan. Abangnya. Aduh. Menangkeun atuh. Alah. Ya. Nyaho di bobodong mah cicing. Oh, alah. Ngelempet we. Kumaha mun ayeuna? Awas atuh. Wah. Boleh tong ke ya. Menuju ya. Kita bubungutan lebih kayak gitu. Goblok saya tidak kahayang air gitu. Dengan jelema. Ayo memangnya saya teh kasep. Ayo ngaku awewe di udag-udag. Percaya. Udah merkosa. Harus juga dari udag-udag teh boboheun. Lawan. Tarik nunggu nama gue. Beureup geus kitu gedena. Woi. Atuh beres. Ajik kamar ya. Woi. Beres akang. Hebat. Ayangnya ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta ketinggalina. Ini mata tong hees oge saya gitu.
memang aja ngabalangkeun kaula tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu anjeun dek ngalan nyawa kaula dipiheulaan ku kaula orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula dawala abdi heuh Oh, Ade atuh balangan. suka teh tekeuna ngagojo-jo sana beuheung Ade atuh. kebenaran. ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu tidak terbiasa Pak Ajo. laga mana tuh teh jati Pak Ajo Cimuncang ya. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna dek jagong Alah. Ibu Hajah Neneng nanti Ya. beda ada jeung urang Cikawung Kumaha urang Cikawung? diteunutkeun Cikawung mah lain Sari eta Sari nongen Joy gitu kan. urang Jatiwangi urang Burujo Bedanya sama kumaha sah? atuh geuning Itunya. ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh Nya. dek nabeuh ka Kuningan pelbah setopan yang di Kadipaten Nya. atuh geuning tukang beca Nya. atuh geuning Sinena ge mah digoreng patut Tadi waka. Wangi. Usah merok berarti. Usah rangkau. ai eta geuning susuna meuni lepet Ada ke sekolah. jadi panggung meuni dahnar Goreng. goreng diganjel ku sapu tangan meureun Jaga sekolah tuh. nah geuning tuliskeun si Jenong Beres nih Pak. haling dol bade urang panah eta jurig-jurig saya ulang Ayeun dia nama. I love you bun Ari abah nanaonan boh? apa eta teh almarhum Basuri Nya. Lagu Basuri. Oh eta teh basurip boh. Mengenang. Nya eta mah basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. jurig jaka kolot teh doraka Raka cemplak. Abah naon rek ka mana boh? rek ngungsi Ngungsi ka mana boh? ngungsi apan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema sida cai ayeuna geus eueuh ka urang ayeuna kulayaban Bah, naon ari mah ka mana boh? apan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum Nah, Setrum letak. dasar. Ari maot teh naon boh? bung bebenyit Apaleun. ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah Eta. Oh jadi alo bogohon ka mah boh? abong bebenyit Bong budak. ari Allah teh nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina Eta. jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana Oh gitu boh. nya Urang kalot ieu boh. rek naon Urang nepangan emak. nitah modar ka aing ai sia teh Jengkok mau dijelma. Bah, naon yang di baju boh. Alah karunya. Sir. tong borosia aing henteu Iya. Bah, naon yang disunatan boh. heh Yang disunatan. Tuh. Suat-suat wae. Khawatir ah. Tong seserian apa? cerik belagu Nah make ceuring. teu boga duit abahna Nya. Ah. Nah da cek rarasaan mah pa disunatan teh ku peso lain ku duit. ada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina Nya bisi salah. Atuh ku abah, da teu becus abahna atuh diajar belagu. teh sia ka kolot teh bener-bener teuing Wah, naon
Ojang masuk sedih teh bah naon lamun ngadengar radio namanya boga radio gaduh radio naon radio urut Alah. urut naon urut kaduruk nah urung gitu nya urung da kaduruk maksud aing teh disada Sada. disada bangan sagelombang we unggul nah dan gelombang nu lainna kaduruk Nya. nah naon dina radio na radio aya lagu budak ding mah lagu opop anak-anak lagu naon lagu anak jalantah teh geuning apa anak jalanan lain anak jalantah ta eta nu kumaha nu teh geuning cek pejama kuring teh anak jalanan gawe ukur nangkot dina tongong abah sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa yang deui duka di mana aduh geunaheun deui aing gitu loh yurik jaga kolot teh geunaheun jangke direkam ku abahnya di mana di pabrik tahu dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah Jadi gendage. geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah nyinggung naon maka jeung bapak tapa dirupa pan bapasia teh aing Nya tahu lagi. nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah nah tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abi banget abah Pak Aprok nah sok abah malik ka katuhu Sok. dah malik deh ka kenca dah abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah Tuh. tuh ka dieu teh aya abah tuh ka dieu abah ka mana abah siapa abah abah Mana tuh? kedengakeun ujang abah iya diharap abah ka mana abah siapa abah abah ka mana abah abah Dahulu nih kamu. kamana wae atuh ari maneh aduh sia ka kolot teh belegu doraka sia punten abah punten teh dihaja abah abah naon hayang untuk Indonesia Acek mah hoyong ho pangna hayang milu ka manura teh hayang nyaruakeun beungeut nyaeta jeung Dewi Kunti nali berata anu kasohor geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh anu ruban widadari nu mung ti kahyangan cik hayang nyaho bandingkeun jeung Acek geulis mana mana nyaho kalewihan Acek sok bandingkeun dalam mau dibandingkan mana yakin gelis ece sedangkan ece mangke kaharep hayang direbonding tobat kalayan acek mah balik ti manura teh hayang meuli bulu mata palsu aya langkungna acek teh kumaha leuwihna memang gelis mah gelis Kunti nali berata tapi nyari aya di Aceh gitu Aceh teh kagungan nyari uyahan ay kekurangan anak goreng bibir kasih kami beda tegal sekali Aceh kurang aja selemeng Aceh teh salaki teh kaum nganggur gece makana Aceh mah yang buka saling kita kadu kasem karek koneng ya mudah-mudahan ya atuh Aceh Aceh palai kagungan saroge teh kanu panyakit koneng kabina-bina teuing sia kareyan lanceuk teh aya kadua ngarojong kumaha atuh Aceh kasep garempereng koneng maksudnya gitu lain hayang boga penyakit naon boga salaki ka jelema anu boga penyakit koneng nah dengan teh mana teh sumang suman kumaha tobat teuing naon tingali ka itu anu ngaleut saha tingali
awewe 2 pamagat hiji dibarenganku anu hidung nu panjang irung yang nu diikat Kakang Semar iya nu beda karena hati bisa ya gangguan naon-naon diharap tungguan di dia Madrim jeung Kunti cepot lah kurang kaharep sakedeung dewek maka pakai pisan kudu nungan teh teu sudah nungan aing gimana cara rangkeu teh ku dewek dipencetan datan nira tangga demang datan nira tangga demang eweh pakulingan rana eweh pakulingan rana tobat teuing nah eta lalaki nepi ka kasep-kasep teuing nepi ka kitu ieu poh kumaha ngerakeun kitu ari aceuk mun ngapanggih jeung lalaki kasep-kasep we tobat teuing tobat teuing nah aya jelema goreng patut teuing nu muji ka aing mah coba heula ge tobat teuing ieu jalmi teh kasep-kasep bet resep ngukut marga satwa disebut marga satwa aing paingan aing di lembur teh payu-payu nyata we gini satria kaulanun kula tobat teuing meunihan dalemi kitu mun halimpu sorana suman tanyakeun cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha upami palaid uninga kana nomor HP dunungan abdi masieun sae pilariade bangkong heugerok kurang ajar ka mana karapae mun teu nyambung antara pitang ka manalika di kumaha dengar sah upami dipersanten ngaran kaula teh Pandu tobat teuing pono kakasihna tapi nyari naksir teh naksirna aya kadunungan aing nu naksir ye aya kadunungan aing nu naksir aya ka aing nu nagih bedana teh kitu unggul naksir teh ye di mana kaula teh ti Astina Raden Panu ti Astina Pino tobat teuing eta teh nagara beunghar nagara bulat beunghar nagara Astina teh kapan kaciluka kana ngewu kalau ka Japri ngainangin ka koncara mancanagara eta teh nagara buru jero bro dipanto ka layar ngaima gajang-gajang teuing nya mun urang mah aduh perkata kesek kata patah turun tak keber kata kata sek apa tok kamane lu pur ka sek kata 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 bro aktif kata budak tak apa bang alahna ari agan coba agan biasa gancang kitu amit deh pantasnya ya tahu eta heuh jodoh kadunungan aing atuh pasti ka baca-baca marata pasti sebenarnya waktu pernah jatuh maka itu kabur kadapur kan kota sorangan untuk makanya ditahan kuring ayang daang nyai cek saha cek abdi kepret aduh ampun mulih di mana terapi bade angkat ke mana aja ke dupi salira teh saha ngaran kaula Suman atanapi disebat oge Anggandara Sumang tengahnya dua
lain Dul Sumang tapi ngarang kaula teh Suman. Oh, manawi teh Sumang, Dul Sumang. Nya anu ngalagukeun eta geuning Pangandaran. Kumaha contohan? Da ingat sepoho deui dengan teu. Si laut Pangandaran kan gitu nih kan. Nya mulih ti kaula teh wangsul ti Mandura. Mulih ti Mandura teu pino. Nonton Saemara dikersakeun kaula teh ngiringan Saemara. Kumaha? Jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Nalibrata teh kengeng ku kaula kaimplik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim. Oh anu istri anu itu duaan eta teh Kunti leres. Tobat teh Gusti kembali Suman pangbejakeun jadi nomor 3 gede pangbejakeun abdi lalaga santasan kaduh bojo bulan paduli teuing sanajan nepi ka pae oge paduli teuing mana teh boga pamajikan oge awewe teh aing ningang disuwe nya euy eta ku dewek moal dicandung ku dewek sorangan mungeun nya aya kanu ridu Suman jadi eta Kunti teh beunang ku anjeun leres. Aduh dupi salir ngaran kaula teh Suman ieu atarapi Anggandara tah ieu pun lanceuk kakasihna Gandari. Oh Gandari ngana teh manawi teh Ganda Ciroyom. Kaula teh salarasna bade ngiring Saemara ti Plaza Jenar atuh kaporotan anu mawi sedengkeun kaula teh katari kata jika pati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti Nalibrata ku kagelisanana nya upami priyogi mah ku Dewi Kunti malihan itu aya hiji Dewi Madrim aya kitu mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah nah cacagan mun di kawasan Bonteng mun di sejajarkeun jeung Duren cicing aya kitu kumaha aya anjeun priyogi mamangga kek kumaha maksudna da tadi ge kan menang Saemara saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara eta bakal ngajodoh putri tayuna oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun eta teh banyol atawa kakara ngadenge dunungan ujung sombong dengekeun naon waktu na sombong tapi ulah direncana tina hate ujugria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh 3 Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengkeun karek menang awewe teh 2 nyapan abdi hiji Dunungan aing dengan ningang kutarang aduh ampun mun dina domar menekuk teh sana jadi masieun eleh nya eleh malapure meureun eta teh nyaan panu kaula moal salah bener iya tega lara tega pati tega ngan sabalikna naon
lamun kaula eleh kaula rek merek istri teh dua ari anjeun tah acek borohkeun dengan teh acek borok borohkeun belegug lain borok masih ada rahasia ketos nah ari aing ka ambeul gitu ceri aing punten sanes ketos anu kamu itu teh nyai naonana kelek didungan mun kitu ah sok acek borohkeun upama tiasa mawayahna ieu elehan acek teh hoyong pisan bukan salaki kanu meunghar da manaheun ka meurbakan nuturkeun acek jadi lamun kitu carana padu mangga siap tega sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara astina ku anjeun aduh nuhun ayi cingkeok kedua kana teh cingkeok ke kadulur ge nya kubogoh makini tak kubogoh mah kalau ora teh bogoh ka salakina aya bogoh ka majikanana salakina teh diduakeun modal gitu ya lalawara jadi sok cepot nah nyingkah sok atuh acara piwasitan ku abdi mangane antosan itu mangga antosan jadi itu aceng doakeun sing eleh rayi parantos siap sok bade mawa pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko pegalan pati syareng subredan banting binantengan ayo ready siap ayo ready siap mulai pertandingan antara Pando dengan Suman. Are you ready? Minggu satu. Syah. Nah, itu. Nacan keren. Hayo maju Pandu. Waduh, hebat aja. Pandang. Iya. Quit. Iya, Pak. Waduh, luar biasa, Pak. Waduh. Iya. Allah. Duh. Tuh sangka eta usik nepi ka kitu. Ya. Luar biasa deui. Kadieu jang poskeun tenang jang. Saha teh awewena teh ngaranna teh? Gandari. Hah? Gandari ti Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh di Cicadas udah poho deui. Prasa jenar ka eta. Aduh, ngan petang teuing kita we teh euy. Dikawin ge moal balik, yo pertengtong. Eta acuh teh hayang beunghar, acuh teh hayang oyong, sebelum ku hayang atuh. Kadenge ku aing bari tipu da we teh. Meuli we kongkorongan jiga emas. Bikeun ku aing ngeureun kabeh dibalajakeun. Ulah teh tipu aku mah aing goblok. Teh ka aing teh kajako teuing. Namun jae-jae teuing nya si eta.
mangga saya iya ampun panu ampun teuing panu hebat eta usik agan manawi teh nyerep eta usik abdi eta suman ngarontok dicokot buuk nanti di dieu wen pulang ayo geus seureuy teh kabina-bina tong sok kitu alah kabina-bina teh da ieu alah wah dibikeun moal awewe gandari teh eta awewe anu ngaran Janari aceut uguh we dunungan teh atuh da menang 3 awewe teh anu hiji Kunti nalikeun buuk kadua Dewi Madrim katiluna Janari Gandari lain Janari ya sugane kan kaopat mah tuh budug subuh Dewi budug subuh aceut wah rayi nyangatkeun sadaya daya kaulana kumaha wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak teh oge apa didoakeun ku aceuk teh cing eleh da aceuk mah kitu wae kalau adi teh siapa sakalancing kaula nu Kakang Panu nuhun teu sangka aceuk bakal menang jodoh heula aceuk nu matak ulah ngarungha teh oge nu matak ulah gede hulu hirup teh bawa pot urang tiluan bawa ka itu tapi nama kaula nu Kakang Panu geulis terus cicing kenyi Dewi Ganasoli Ganari akhirnya Janari Sapi Akang anu ngaran Enu ayeuna menang jodoh Ganapura aek Gandari tapi nama kaula nuhun teu asa diibak engkang nah kitu kumaha nah mun bararauh haseum apaan akang tetos gelut nama teh ieu syukur nincakti ucing Kayak kebenon tah ku kituna tobat aduh kabina-bina teh Kakang Panu aduh kapunten geulis